Bismillahirrahmanirrahim. Faman arafa asyafi, faman tasajama arafa min iman asyafinya kaiman sapi'i masalan umpamanya saya mau mengasih kasatnya sampai Allah wa ilman jeung kana ilmu nasapi wa tasmi jeung kana karangan ieu sapi min hayatu inna tina sekara satuna ieu tasmi pu eta karangan ieu sapi lamin hayatu inna lain tina sekara satuna ieu tasmi bayadun eta bodasna kertas wajiyadun jeung jilid wahidrun jeung mangsi wawarokun jeung kertas wakalamun jeung omongan mandumun anu disusun walugatun jeung lugat arabiyatun anu bangsa Arab palapod aropau tayatin estunya ieu manuka sapi walam yudawi jeung tengaliwat ieu man ma'rifat sapi kana nganyokeun man sapi ila berikas salian sapi wala jawazat jeung tengaliwat naon mahabbatu mikarasat naman ila berikas salian sapi Aqulu mawajudin tari sakor-sakor perkara mawajud wallahi ta'ala salianti Allah ta'ala awwa ta'etari kullu mawajud tasnifullahi karangan sama padamelan tasnifullahi ta'ala eta karangan Allah ta'ala wa pilih padana Allah wa badi'u af'alihi dan anu mode terang-terang padamelan Allah paman arafah min ayatunya paman saja ma'arafah anu nyau ieu mana kana ieu abdan min ayatunya tina sekira ieu abdan wallahi ta'ala eta padamelan Allah ta'ala taro'atul ningali ieu man minason tina pagawean sifat isoni kana pirang-pirang sifatna zat anu migawe kamayaro saperti yang ningali iman min husnisat asnipi ila alusna karangan kamayaro saperti yang ningali iman min husnisat asnipi ila alusna karangan qabla musannifi kana ungguana jamungarang wajalala taqori jeung agung pangkatna seperti martabatna ilmu musannif kana tang kabuktian naon ma'rifatna man wa mahabbatu jeung mikasatna man maksuratan eta diungkulkeun diringkeun Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala goero mujawizatin pun tengaliwat ila siwa kasalian ti Allah wa min hadi hadzal isti annahu la yaqbalu syirkata wa min hadi hadzal isti jeung eta tina batasarana ieu nyongtong anau arif satri hadzal isti la yaqbalu eta penarima ieu hadzal isti syirkata kana rejeungeun wa kullu ma yari sapala perkasi wa hada isti anu salian nyongkrong pawarta eta kullu ma obilun eta dari masyarakat kana dengan kullu ma mubin karena ayat kapur perkara sabti wa salian ti Allah yatawaru eta gambar penau pikeun kullu mahbub naon nazirun anu mantaran imma ya wujudi bori ayana wa imma ya imkan jeung bohina kongangna paham mahadzal jamalu ta anapun aika alusan wala yatasawwaru ta satria margenau pikeun ada jama naon tamin anu kadua la satria margen teu imkan dina kongangna wala fi wujudi jeung teu ayana pakana atau kabuktian naon ismu isti ngaran nyongsong ala hubbi bari kana mikasin tapat kalian Allah majazan eta majaz mahdan anu melaflah hakikatan lain hakikat. Naam benar iya
majazan anna fisu arjama anu kurang al-qaribu anu deket di nuksani dina kakurangan ieu nafis deket mina bahimati tiang satuan qad la yudriku eta terkadang semanggihan ieu nafis min lafdot yang iski tina lapan iski illa salabawi sholihan kana nyupri patepung allazi anu huwa allazi wisa ibaratun eta hiji bahasa antama si zawahiri ansami dina antana pirang-pirang dohirna pirang-pirang disim awak wa qadai syahwat ya wikoi jeung nyumpanan syahwat wiko pamit luhazal himari sah ari pantarna pada himar ternyata nafis ya pamit luhazal himari sah ari pantarna iya himar yang bagi eta penting naon Allah yustakmala yang dipake mau syarat kana iya luhazal himar naon latdot wa iski lapan iski wasoki jeung lapan sauk wali suami jeung lapan wisa wal unti jeung lapan kunti balayu jenabu balik tanji dijauhkeun ieu muhadal himar hadir al-qaldo kana ieu terang-terang lapan wa mania jeung terang-terang makna amatu jenabu seperti yang dijauhkeun naon al-bahimatu sasatuan anirgisa kana jajadian nirgis warwahana jeung sesengitan watu khosatu jeung ditangtukeun ieu bahimah dia qoti kana jukut qoti wal hasisi jeung jukut wa au qodban jeung pirang-pirang daun wa au qodban jeung pirang-pirang daun daun tina dahan paina palo karena setuna pirang-pirang lapan iski au wisatan innama yajuz eta pastina menang naon itlaq wa ucapkeun ya alfad fi haqqillah ta'ala innama yajuzu eta pastina menang naon itlaq wa ucapkeun alfad fi haqqillah ta'ala di dalam takun di mana-mana kemudian ya alfad muhimatan atau merecipta makna kana makna wajib wajib nontak di sunnah ta'ala ngabersihkeun Allah ta'ala anu tina ieu maknan wal awhamu jadi pirang-pirang ciptaan tah kami kuat beda-beda dia awham di hilaf di afham ku beda-beda pirang-pirang pemahaman fal yatanabah atau kudu ingat isi jama di hadidati koti kana ieu masalah anu lemut di amsal hadi apa di dina pirang pantarna ieu pirang lapan balaya mulu balik ka jauh naon ayyan sya narima bijian min mujarradis simayatina ungkuana nguping sifatillahi ta'ala kana pirang-pirang sifat Allah ta'ala naon wujudun sotog ati golibun anu ngalindih yan patu anu rima pegat disabani ku sabana wujudun naon niyatul qalbi urat jantungan hati. Pakorwa es meriwayatkeun sabu ngurta radhiyallahu anhu sallam anu kasihna Rasulullah zakaro eta nyarioskeun Rasulullah gulaman kabujang kana nu kabukian gulaman kabujang anu kabukian ieu gulan di Bani Israel ala jabalin esap turun gunung. Pakola diucap bulan di umi kain dengan bulan. Man khalaqas sama man arisnya pakola pada sangadana ieu man as-sama langit pakola diucap umi. Allahu nyata si Allah azza wa jalla. Pakola ucap bulan. Paman dari sana pakola pada sangadana ieu man al-ardo kana bumi pakola ucap ummihi. Allahnya si Allah azza wa jalla. Oh, ucap bulan. Paman tarisa kolako etanggalana ieu man ajibala kana pirang-pirang gunung. Olah ucap ummihi Allahnya Allah azza wa jalla. Oh, ucap bulan. Paman tarisa kolako etanggalana ieu man al-ghayma kana mendung. Olah ucap ummihi Allahnya Allah azza wa jalla. Olah ucap bulan. Ini saya tuna puring la asma'u eta ya nguping puring lillahi pikeun Gusti Allah taknan kana kalakuan. Nguping kana kalakuan pikeun Allah.
Tumaroma tuluy ngalungkeun ieu gulam binapsikan awakna gulam binajabani ti gunung patakoto. Tuluy parotong. Patakotoan tuluy parotong ieu nafsi. Wahakadha. Yaitu wahaza. Wahaza jeung Arya gulam. Kanau eta kaya-kaya. Wahaza jadi gulam kanau eta kaya gulam kami eta muti di gulam kana perkara dalam dukeun ieu ma alanjalillahi ta'ala kana kawan Allah ta'ala. Wa tamami kudrati jeung sampurna kakawasan Allah. Fatoroba lidzalika. Fatoroba tuluy bunga sama toroba magontang lima toroba tuluy bunga ia gulam lidzalika karena itu sami madala wajana dia tetap hati ia gulam paroma tuluy nyalungkeun ia gulam binafsi kana awakna gulam minawidi dina arara hati wa unzilat jeung diturunkeun naon al-kutubu pirang-pirang kitab illa liyatrabu ay supaya bunga ieu nas kabeh supaya bunga ieu nas kabeh di zikrillah ta'ala wa eling ka Allah ta'ala. Qala ngadau sabadum sama ulama. Wa itu ningali kuring maktuban kana ditulis di injil kitab India. Ya tulisannya Gonaena ngalagu kami lakum karanjin kami palam kaprubu tuluy teu bunga aranjeun kabeh. Tuluy teu bunga aranjeun kabeh wal samarna jeung narompet nyuk tarompet. Wal samarna jeung narompet kami lakum karanjeun kami palam kartusu tuluy teu joget aranjeun kami. Aya sawaknakum tegasna nyongkrongkeun kami karanjeun kabeh bi zikrillah wa eling ka Allah taala palam tasnaku tuluy teu nyongkrong aranjeun kami. Fahada ma aradna an nazrahu min aqsamis simati wa bawaisihi wa mustabayatihi. Fahada tari kalamul mazkur ma eta perkara aradna anu ngamaksud kuring an nazrahu kana yang nyaritakeun kuring kana emas. Mata min aqsamis simati buktina perantang bagian nguping wa bawa isi jeung pirang-pirang ngajurung kana sina wa muqalayati jeung pirang-pirang misikeun ku isina wa qadara jeung estu pertela ala fati netepan kana pasti naon ibahatu ngameunangkeun kana yasima tiba di mawadina sebenarnya pirang-pirang tempat wa nadu jeung nyunatkeun ilaihi kana yasima tiba di mawadina sebenarnya pirang-pirang tempat payen ku tak salam mutap anjeun pahalau tahna eta pikeun sima alatun ari tingkah ya rumu anu haram ieu sima fiha dina halah pakulu tang ngucap kuring inna ya sima ya rumu eta haram ieu sima di khamsati awarido kulima pirang-pirang perkara anyar datang aridin khamsati aridin kaji anu anyar datang fil musni di zaman merenguping waridin jeung perkara anyar datang di alat ya ismai dina alat meredenge. Waridin jeung anyar datang di nabni sauti dina nyusun keun suara. Waridin jeung anyar datang di nafsi mustami. Dina hatena zaman nguping au fi muwazobati atau ngalanggan kena mustami. Waridin jeung anyar datang di kaunisasi na kabuktian zaman min awamil khalqi eta tidak sapana pirang-pirang zaman berarti bangun. Ya anna arkan nasimai karena setuna pirang-pirang rukun nguping ya eta di arkan simat al muslimu eta jam merdenge wal muslimu jeung hade wala ismai jeung alat merdenge. Al aridu awalu ari anu anyar datang mukaidi ayakuna eta entamukyan sa al muslimu jam merdenge imro'atan eta wa ayahilu al-jalanon an-nabiyyu nyali inaya ka imro'ah. Waktu saat verifikasi non apit natupitna min sinanya tidak mungkin daya imro'ah.
Wa fi manaja tabna imro'ah ashabiyu ari budak al amradu an amrad maksudnya alati anu tu sadipikasieun naon fitnah tu fitnah itu ladi sabi wa hadza jeung ari ayyakuna muslim imra'atan aromun etaram lima karena perkara yang terbiasa min khawfiyat fitnah buktiran dikasieun kana fitnah walaita jeung lain naon dalika itu ngaromun di adli guna isa karena alaguan balau kana balik dalam kabutihan salamar awal bihayatu ya tatinu eta pesakira kapitnah ieu si jalma bisoti atau sorana mar'ah bil muhawarati dina ngobrol nyarita dina ngobrol min geur alain tidak alaguan pala yang juga temenang naon muhawarat wa ngobrol kaya imro'ah wa muhadatsat wa jeung barengan nyarita ka imro'ah wala si mau sauti jeung temenang nguping kana surah imro'ah di organa Quran ajan deui lamun kapitna wa kaza jeung etanya bisa seperti mar'ah asabiyu ari budak alladhi anu tuqofu dipikasieun naon fitnah tu fitnahna ieu ladi sabi pain kuota ngucap anjeun pahata kulu tanah ngucap anjeun inna dalika sima haromun etaram bikulli halin kalawan sakamana tingkah asman karana nutup babi kana pintu awla yarumu atawa haram ieu dalik kana sima mama awla yarumu atawa haram ieu dalik ilaha tutu hopu natika segerdi kita sieun naon apit natu fitnah pihak mana akan jama Yakob sieun iman al anasa kana zina pakulu sangu takuri alihi ariye atakulu inna dalika masalatun eta masalah mutamilat makan kesmin ayatu fikih kira-kira ia mufiki ya tajaza buah pilih tarikana ia masalah naon aslan dua asal kedua dalil dua alasan adu mani aslani anak wa ta'ata sayat menyetem di ajnabiyati sarta onoyan wa nadro ningali ilawanya tara ila ajnabiyah romun etaram kalau untar wabai sifat dipikasieun naon apit natu fitnah aulam tuqob atau sedipikasieun fitnah ya anak khalwah madinah tu fitnah ti tempat sangka na fitnah eta tempat sangka na fitnah ala jumlah fitnah di mana faqadha sunau hukuman naon asar utara bihasnya babi nutup pintu min gueria sifatin tidak tahun ngalirik ila suari kana pirang-pirang gambaran wajib aduana an-nadro eta an-nadro eta seduni ngali ila sinjani ka pirang-pirang budak mubahun eta dimenangkeun illa inda khawfiyat fitnati angin dari kami kasihan kana fitnah pala yuhafu atau terikiasin kasi janu pirang-pirang budak dinisai ka pirang-pirang awet di umumnya jismi dina umumna awak balik bau balik tadi turut tihi dina iya umum jismi naon alhalu tingkah pasal dua marati jeung ari suara awek da irun et bang bayan hazaini aslayani antara iya dua asa dua fa in isnahu kalamunnya keun urang sarea bukan itu saut bener ala nadri ningali nilainya kamarah wajib naon hasmu babi nutup pintu bahwa jadi kis kiasun eta kias kori beudeukeut walakin bainahuma jangat antarana ieu sautul mar'ah jeung nadri ilaiha walakin bainahuma jangat antara ieu sautul mar'ah jeung nadri ilaiha parkun ari beda disawat wa anetawatan wa ngajak disawat lan nadri kaningali di awal haydannya dina kawitan udana ieu syahwat walakan ujung ngajak disawat ila sima isoti kana nguping sora walai sajeng teu naon tahrikun nadri musikeun ningali musikeun li syahwat ya mumasati kana misayang anta
Katariki simai eta seperti musik kena nguping. Bahwa balik karya tahari kun nabri. Asyadu eta lebih banget. Lebih banget tiba kenaun tahriku simai. Ente tahrikun nabri musik kena ningali. Ngali napanom. Musikan karena hayang anta. Eta seperti tahrik istimewa. Wasotul mar'ati jari suara awame di 2000 ini saya dilakukan lain saya kalian di sotul mar'ah di orang ini orang. Dalam kata terneru kami tahu piran perawe di zaman sahabat di zaman sahabat lianu yukalimna eta ngomong matauran. Eta ngomong iya bisa abih arijala kapiran pelaki di salamina uluk salam wa istifai dengan tempat wa musawali dengannya kedua musyawarati dengan musyawarah wa goeri dalika jeung salian itu salam istifta walakin liya bonahi dia sabtina ya terbikin laguan mazidu asarin hari tambah nasapak kita hari kisyawati dan musikkan sahwa Fafia suhada atau harinya dan isotul mar'ah ala nagari pada ningali lasian di kapirang-pirang budak awala terutama ya nama sidian kami layu marun layu lam yuk maru esa di parentah ya sidian kami bil istijabi kana make halang-halang kamalan tumar seperti yang di parentah saha anisau pirang-pirang awak bisa pia aswati kana mutupan pirang-pirang suara Payan bagi ayut ba'a masarwa fitan. Payan bagi atau penting naon ayut ba'a yang diturut. Naon masarwa fitani pirang-pirang anu ngaudangkeun kana pirang-pirang fitnah. Naon masarwa fitani itu jama' eta masarni. Jama' ama masarwatu. Naon masarwa fitani anu ngaudangkeun kana pirang-pirang fitnah. Oh, maksuratun. Wayuk sorok jeung diwungkulkeun ayut ba. Wayuk sorok jeung diwungkulkeun naon asari muharam alai kana ieu masarwa pisan. Ada wa al-aqyasu indi. Ada ari ayut ba. Ayut ba masarwa pisan. Al-aqyasu eta kau anu leuwih na petitian yang dimungguh kuring. Wa yuta'ayyadu jeung dikuatan ieu ayut ba'a di hadis jariyatani hadis anu mertelakeun amat 2 al-mugwanniyatan anu ngalagu duanana ibarat Aisyah di ibu Nabi Aisyah lanha. Ibnu alamu karena dikanyakeun naon anak satuna kana salam kana eta kabuktian kanjeng Nabi ya sama tangupang mungkin kanjeng Nabi aswatina kana pirang-pirang surah ieu jariyatan. Walam yahtari jeung pengariksa kanjeng Nabi nyemut tina iya nahi. Walakin lam takunya tapi nase kabuktian naon apa fitnah fitnah makufat kana edukasian alika kanjeng Nabi. Palidalika tang sarana itu lam takun fitnah makufatan. Lam ya taris pengariksa tanya nanti. Faidan kalau kata itu yang bagi ayat ba'a. Yang bagi ayat ba'a. Ya kalipu beda-beda naon hadza ieu sautul mar'ah. Ya wali marati kupiran samping kana awek wa wali rajul jeung piran samping lalaki pikona kabuktian ya rajul saban eta pemuda namanya wa saya konjasi walayat unu jeung jauh naon aya talita yang beda-beda naon al amru perkara simis naga ina pantarna ieu sautul mar'ah beda-beda di awali kupiran samping painna orang kana kudu eta ngucap orang Lisai eta menang tidak hati-hati ayu pembila Arya nyum ieu teh daun jatuh kapal yang teh wawa barang teh baik menang puasa. Oleh sajeng temenang lisabi eta pikeun pemuda naon dalika itu ayu pembila daun jatuh
ya ana kumlah tapanyum kadung ngajak di kumlah ilawi ko kana wiko gimana isaum dina puasa jadi wiko isaum mah durun eta ditegak pasti mau jadi ngupinjat ngajak ge simak ilana dari tani nyali wa muqarabat jeung deketan awak jadi nadri haramun esaran payah talipu atau beda-beda naon dari geus sima ayat dalai bil asma'i kudiran kandana al-ari bisani hari anu anyar datang kedua bil alati etabna alat dan takuna korek kalian kami alat min si ari turun etab tidak sapena pirang-pirang sirina ahli minum arak awi mukon misina atau laki nyarwaan taraweh kabeh atau laki nyarwaan taraweh kabeh wahia jeung ari alat al-mazamiru etat pirang-pirang tarompet wal awtar jeung pirang-pirang gitar wa toblul kubati jeung kendang anu leutik. Pas kendang leutik pahadi ta ari mazamir awtar tiblul kubah salah satu anwain etat tilu pirang-pirang warna mamnuatun sifatina salah satuna. Mamnuatun sedang wa majari perkara adu ngalianan ieu dalika kaitu mazamir awtar yang ko adalah tetap ieu ala istri asli ibadah tetap perkara akan ngamenangkeun kadukti seperti terbang wa in kanan jeung sanajan kamusian ieu tabyadukti naon adalah jilu pirang-pirang kestres wakati jeung seperti kendang wasa ini jeung penyeusna kendang wa barbi jeung nabeh bil qabibi kana gampang kai pasere alat bisa enak pirang-pirang alat al-aridu ari anu nyarna tang asal tumpatilu tinabni sauti etat menyusun jenis suara jadi nabni sauti etat dengan nagom jenis suara jadi nabni saut asiru etat siran paling kana telah kemudian si etat insiru naon syai'un hiji perkara minal khona tina omongan goreng wa fungsi dan penyesna omongan goreng wal hajwi jeung moyokan kauma atau perkara huwa dari masjid bin etabong alamai tanggal subhanahu wa ta'ala wa ala rasulillah Allah salat mubarabah salji Allah alaika rasul wa sallamat dengan kami Allah awalan sahabati atau selamat dan mubarabah salji Allah alam diselamat kami sama seperti perkara sabau narti dan kana ieu mak sa arwah hidup pirang kaum rafidah diajak sahabat sidina moyokan selamat wa goreng selamat kami pasti mau dari kakang hari ngepintar mesti ruh jawab kena fa in kana fi syai'un min al-khana pasti mau dari kakang hari ngepintar mesti ruh aromun haram dia halim kalawan pirang-pirang lagu wa goreng anin jeung sangat pirang-pirang lagu wal muslimu jari zaman ngupingkeun ngareyekeun syarikun eta nu ngarejengan liya poili ka jamu sak wa kadza jeung tanya itu seperti haramun ma'ari perkara siran di anu tepina ieu waktu mar'ati ari nyipatan awewe dianya kalawan jatina marah Renau karena setuna kelakuan yang tinggal ya di era temenang naon waspuan marah penyipatan awewe baina ya dari rijali antara dahareupkeun tiram alaki. Wa maja wa kupari jeung anapan ari moyokan tiram kafir wa ahli bid'ah jeung ahli tiram bid'ah. Bid'atun bid'ah. Padalika eta itu haja il kupar haja wa kupara jaizun amanah. Pokok kanan testu pembuktian saat bisa nubnu sabitin bisa bin sabit lalu yunafihu etak nolak pamoyok ya hisan anda salam enu moyokana makuk parani etak nolak pamoyok ya hisan anda salam wawi yuhaji jeung moyokan ya hisan aku paro kapiran jama kapir wa amaro jeung marentahkan di Nabi Kaisan salam bizalika kaitu yunafihu paman nasibu tanapun ari nasib wa huwa dari nasib atas yu eta nyarwakeun biwas bil hududi wa eta nyarwakeun nyarwaan kana
bisa diwasni hududi kunyipatan pirang-pirang pipi wal asdagi jeung pirang-pirang palipisan wa usniya qandi jeung alusna dedegan wal qomati jeung tegasna dedegan wa sahiri awsofin nisai jeung sasana pirang-pirang sifatan perawe pahala tah eta ari nasib dia tapi haza nadrun ari pembicaraan wa aswasa juga saya anu edeng nasib layah rumu eta haram naon nazmu ngana dom dari nasib wa in sadu jeung lagu wa in sadun layah rumu eta haram naon nazmu ngana dom dari nasib wa in saduhu jeung lagu karena ieu nasib bilahnin kalawan lagu wa goreng salanti lagu wala mustami jeung eta mesti kayoping ayyunazila Allah yunazila arian penempatkeun ieu mustami ukana itu nasib alam roatin kawewe mu aya ditangtukeun bae nazalau kalau menempatkeun ieu mustami ukana itu nasib Ayunazihu aku menempatkan ia mustami ukana nasib alaman kajama yahilu anu hala ieu manaupikeun mustami mana min zawjati buktina paya mustami wal jariyati jeramat na mustami paya nazalau telah menempatkan ia mustami ukana nasib ala ajnabiyatin kalian awak karya mustami al asih eta jarmatian ditanfili usabab menempatkan wa jalati fikri jeung ngubangkeun ngirkeun jeung ngubangkeun pikiran si dina ieu nasib. Paman jeung saja mahaza anu ari ieu nazalahu ala ajnabiyatin. Wasfu eta sifatna man payan bagi tak penting naon ayat tani bayan ngajauhan ieu man asima kana nguping rosan ka mazali. Painaman karena setengah jamak gula berungalimi alikaman naon iskun jongkrong. Painaman gula ba'ani iskun. Nazala eta nempatkeun ieu man. Kemarinna ulama kana sapoya perkara ieu nguping ieu man kana man. Nazala eta nempatkeun ieu man ulama kana sapoya perkara nguping ieu man kana man. Ditempatkan oleh karena iskun sawa'un sarwa baik karena kebuktian naon Allah tulapan munasiban atau mantusan laukanan iskun au lam yakun atau kebuktian ia lapan eta anu mantesan itu mereka Ilmam lilapin karena kepada baik dijelapan illa wa yumkinu ain jeung kongang non tanzilu nempat kana ilapan alam ani kana pirang-pirang mana. Ditarik ya istirahatku dengan istirahat. Pala ditarjama yang libu anu ngalindih ala qalbi kana lagi naun hukullahi ta'ala mika cinta Allah ta'ala ya tazakkaru eta ngalap ingat ieu lagi. Ngalap ingat ieu lagi bisiwa disoniku idengna palipisan atau mana ngarap ingat dua mata kupri kana poe na kupur wabina doroti hondi jengku montorong petaan jengku montorong na pipi ngarap ingat nurwa imani kana cahaya iman wabidi kriya wisoli gengku nyaritakeun wisol patepung ngarap ingat siko Allah ta'ala kana patepung Allah ta'ala wa bi dzikri rofi jeung kunyaritakeun papisah ngalap ingat al hijaba ka dihalangan anillahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala fi zumratil madurina tapi yang golongan jam ditolak ade wa bi dzikri rofi jeung kunyaritakeun rofi harus naligakeun al musawwisi anu ngariweuhkeun tapi ngariseukeun irauhiya wisalikana enakna patepung ngalap ingat awak ikut dunia karena pirang-pirang perkara negatif dunia wafatnya jeung pirang-pirang panya dunia awak ikut dunia wa apatiha apatiha di mana kali al
musyawisata anu ngariceukeun di dawami unsi kana langgeng na betah billahi ta'ala Allah ta'ala. Wala yahtaju jeung teu mikabutuh ieu lagi yaglibu ala qalbi hubullah. La yaglibu pisan pilih dalika enempatkeun itu siwa disadari alaihi kana zulmatil kufri pisan pilih dalika enempatkeun itu siwa disadari alaihi dua mati kufri demi kabutuh ilasin batin kana ngalap dalil wa tafakurin jeung mikir-mikir wa malakin jeung tempo batas diku balik kamilaan naon amani kirang makna algolibu anu ngalindih ala qalbi kana hate nyelaan ila pahmi kana pamalazi malati sarta lapan amal seperti perkara ruwiya riwayatkeun ieu mah anba bisui bisa benar terang-terang guru arwiana anu bak bisui marro eta ngaliwat ieu bak bisui isu di pasar asalnya tulis ngopi bak bisui wahidan ajang seji ya perlu mengucapnya wahidan al-khiyaru asaratun bihabbatin al-khiyaru ari pilih-pilih asaratun eta 10 bihabbatin kusasiki Pagola bau tulingalin di kabak dusuyuh naun awujud atau ati pamul suila tuli taros ye bak dusuyuh andalika tini pagola bau wujud pagola tungusap ye bak dusuyuh tidak karena di mana-mana pembuktian ayat kalimah ucapan ahad wahid al-khiyaru tidak ada aja al-khiyaru asaratun bihabatin ayat mah pemahaman bak dusuyuh mah beda untuk yebak dusuyuh. Jika karena di mana-mana kabuktian, saha al-khiyaru pirang-pirang jam alus, asarotan eta 10 dihabatin musafiki, pamak ternaon imatu asaroi eta harga, pirang-pirang jam goreng. Wajaja dengan liwat sabadum sapalna yusuyuh pisuki di pasar. Pasarnya tuling ngupi ibadum sa koilan kajal ngucap. Ya aku ngucap ya koilan. Ya sa taro bariin. Ya saat tarok bariin he surawung anu bangsa danatan pagola bau tulingalin di kabak duhum naon awujud sesong ati pakila ucapkeun lau kabak duhum naon alamaza ucapkeun lau kabak duhum naon alamaza karena naon karena kabuktian wajukan sesong ati anjeun pagola ucap baduhum sami itu ngupin kuni muka koilan karena upaya koilan yang kuni atau ngucap koilan is'ek taro birri is'ek ulem panggancang anjir is'ek ulem panggancang anjir taro taningali anjir birri karena kehalusan kami soalan wahai kepada Allah birri karena kehalusan kami hatta inna ajamiya malah saya pun ajam berbangsa ajam panjang ribu erat terkadang alimi alaika ajami naon awujud untuk hati alal abiyati karana pirang-pirang bet al-mandumatin daya domken bilugwati arabi kubahasaran paina ba'da huruf ya karena saya pun sapana pirang-pirang hurufna iya abiyat yuwazinu eta ngabandingan iya ba'da huruf al-huruf karena pirang-pirang huruf al-ajame bahasa ajam ayat kamu tulimaham iya ajami minha tina abiyat ma'anin kana pirang-pirang makna ukhoro anu sejen ansada ngalagukeun sabadun kana su'aro wa mazaroni kalapar wa mazaroni den sejarah kakuing pilai kepeting wa mazaroni den sejarah kakuing pilai kepeting naon illa khayalu an pirang-pirang ciptaan naon illa khayalu an ciptaan ieu mahbub patawajada tuluy totom ati alaihi karana itu patawajada tuluy totom ati alaihi karana itu ansyada ba'duhum taro julun laki ajam mas ajam pasila taros iro julun ajami
an sabab wujud kira sama betung atina iya ajami teroju ajami uri terus iya rojulun ajami an sabab wujud kira sama betung iya rojul ajami pahun tak rojul ajami inau saya tunai ba'duhum yaqulu eta mutafi ba'duhum mazaroemu lapan mazaroemu oje mazaroemu sama eta seperti perkara yaqulu oje mazaroemu kama eta seperti perkara yaqulu mutafi rajulun ajami Paina lafdul zaro lapan zaro ya dulu eta nukenya lafdul zaro fil ajamnya di bahasa ajam alal musrifi kanca manteket alal hilaki rusak kenal alal musrifi kanca manteket alal hilaki rusak kata wahama kulenyit ka rajulun ajami anau kana saya sunat ba'duhum yaqulu eta mutafiya ba'duhum kuluna ari sakabehna urang raya musyrikuna eta deukeut kami alahilaki ka rusak. Pasasaro tuluy ngarasa ieu rajulun ajami inda dari tawahham. Khotoro hilaki akhirati kana pikarempanan yang karuksakan di akhirat. Wal mutariku jeung ari jalma anu kaduruk billahi ta'ala mikacinta Allah taala wujudu eta ari tobatina yang mutarik ya sabit kami eta kunyitung pemahaman ieu mutarik papamu jetaran pemahaman mutarik ya sabit takhayuri eta kunyitung ciptana yang mutarik Yaitu sanes takhayuri, namun takhayur mah pilih-pilih takhayuli. Walaysa jeung lain min syarti takhayuli. Min syarti takhayuli eta tina syarat nyipta kana mukhtarif. Naon ayu apik wa yen metukan ieu mukhtarif. Meroda sayari kalau dimaksud kujamani walubat tahu jeung lugat bahasana jeung lugatna isahnya. Pada wujud saya berarti hakun esa benar, wasibun dan sebisa benar. Pamanjir saja ma'istas aro anu ngarasa iya iman kotoro hilaki asrafi sana pisarem panen aro kesakan daerah fajadirun bi'ayyata syawasa waman jeng siarikanya Waman jari jama iskat merasa iman khotornya ke akhirat karena pikarempan terus akhirat pajari runta eta pantas di ayat tasyawasa karena yang jadi awur itu alaika manon aku akan man watab doribat jeung goncang alaika manon alo pirang-pirang dawatana iman Faidan karena ia wapah muhu biasa ditakhoyulihi layak te ayat pitaliri asiannya alfabi adalah sab dina ngarobang pirang-pirang datiana pirang-pirang lapat naon kabiru faidatin faidan gede balik kerja mak bola bengalimi alika iladi naon isku makhlukin yang serong tamaluk dan bagi edak penting naon ayah tarizak yang ngariksa dia lagi minasi majalah ngopi Pina ngopi di ayi lapin kana naon bae lapan kana kamuktian ieu ayi wala di jari jamak bala bengalini alika di naon hubullah ta'ala mikacinta Allah ta'ala pala tabduru ta eta mangadarat kala di naon alfa pirang kalapan pala tamau jemuanya gahi alfa nu kaladi anpah mimani bin maham karena pirang-pirang makna alat sifat yang lembut al-muta'alikoti alat sifat yang lembut al-muta'alikoti itu mantel di majari himmati karena pirang-pirang tempat berjalan pamakhluk yadi asyarifatin umuaya al-arifu rabi'u ari anu anyar datang arun kopat dia mustami etap di jaman mukti wawajah arifu rabi antakuna eten kamukian non asawatu sawat golibatan itu ngalin binali kamu sami
Wakana jeung kabuktian mustami fi murratis sababi satina kawitan ngora. Wakana jeung kabuktian naon hadis sifat tu sifat aglaba eta ngalinding alai kaya mustami min wari timbatan syariati hadis sifat. Pasti mau taring ngopi ngaromun eta haram alai ka mustami. Tawaun sarwa bae balaba nalinding ala qabi kana hakana mustami naon hubbu sakin. Mika cinta kain jama mu'al tangtuken amlam yakin atau tengalin nihum musahin. Lain karena kalamun kamukian lainau karena mustami kaya pamakan umabay kamukian mustami palayas nu'ta etamuamupi ya mustami wasma faddi sargi karena nyipatan palitisan wa faddi jeung pitik wa piroki jeung papisan wa wiswa jeung patepung illa wa yuharriku ente kani jeung musikkan. Naon dalika itu wasfus farji. Sahwat atau kana sahwat na mustam wa yunazzilu den nempatkeun ieu mustam ukana wasfus farji ala suratin kan rupa muhayyar kang sukeun yan walniu naon asal setan dia kusaban ieu surah fikon niu fikon biar kana mustami atas kaya lu tulis burung pini kuabihi naon harus sahwat ni sahwat yang serupakan karasana watah tandu jeung jadi kuat naon bawa itu tarik gerak-gerak anu ngajurung kana kagorengan wadalika huwa an-nusratu hizbi syaitan wadalika jeung ari itu sima wa taridalik an-nusratu etanulungan hizbi syaitan kana balan setan wa tahwilu nusratu wa tahwil dengan hinakeun ya akli kana akal amani anu nyegah minhu tina hizbi syaitan allazi anu huwa allazi akal hizbullah ta'ala etambalan Allah ta'ala wa kita lu jadi perang fil qabi din hate daimun etulandong bayana jinu di syaitani antara pirang-pirang bala setan wa ya dari jinu di syaitan asyawatu eta pirang-pirang syahwat wa bayana terita bayana jinu di syaitan wa bayana hizbillah ta'ala jeung antara balada Allah ta'ala wa jadi hizbillah nuru akli eta cahaya akal illa fi qabin aina te qad fatahahu anu estu mukakeun teh menangkeun qad fataha wa rasul menangkeun kana ieu qabin nawan dua jundaini saja dua wasawala jeung ngawasaan ieu dua jundaini alai kana ieu qabi bil kulliyati kalawan sama sekali Wabali bola kulubi jari kagayana kerang perhatian anak yang akan patah itu menangkan karena ia kulub naon jun di syaitan ibarat setan. Wabolama dengan ini ia jun di syaitan alaihi karena ia kulub alaihi kaya kulub. Patah saja atau mikabut ia kulub hina idilai karena ia patah jun di syaitan. Patah saja atau mikabut ia kulub hina idilai patah jun di syaitan. Ila antas nak nita kana yang ngamisian ia kulub asbabah kitali kana pirang-pirang sababna perang. Rizanya karena ngobah kana ia kulub. Makanya partang kuma ia juzu menang. Naon takfiru asli hatiha. Ngalobahkan pirang-pirang senjata na ia junudus syaitan. Junudus syaitan. Watasi dosui pihak jadinya ketken pirang-pirang pedangnya junudus syaitan. Wa asin natiha. Nyatakan asui pihak. Yang pirang-pirang tumbaknya. Yang pirang-pirang tumbaknya ya junudus syaitan. Wasi mau jari nguping musyahidun tasmidrin. Musyahidun adanya ketken di hati junudus syaitan. Karena pirang-pirang senjatanya. Balan setan dihaki mitiaga sasi dihakna pantarna ieu jana dihakna pantarna ieu jana pal yahruj atuh kudu keluar sahamis nuhaza pantarna ieu saksi an majma'is sima'is tempat kumpulan nguping. Painau karena saya tunai ihada sasi ya tabiru atau maka menang madarat ihada sasi di kuyesina. Al-aridu arid perkalannya datang al-honu kalimat
ayakuna eta yang kemungkinan salah kaliamat min awamil khalqi eta tina sapana terangkan yang berpengaruh. Alam yang dan tinggalin alaika yasasu naon hubbullahi ta'ala mika cinta Allah ta'ala. Ayakuna atau kemungkinan non asli menguping laut ikan sasu mahbuban ini tiga rasa. Ini lamun nguping. Atau kemungkinan si menguping laut ikan sasu mahbuban laut ikan sasu mahbuban berbeda. Walau gula bat dan ngalin di alika sasu naon sahabatun sangat. Payakuno lamun ngalin nih ayat payakuno atau kemungkinan iya sima ya pina sasu maduron ada di tengah. Walakin nawajah katanya sima ubiha eta di mana sehingga sima pihak yang sahsu asa iri anwa ilazati seperti sebenarnya pirang-pirang warna pirang-pirang yang akan kamu bahas ini illa anwa yang sahsu datang walau di mana saya pirang-pirang jadi jadi sahsu pasima di danau karena pangadatanana kebiasaan karena pangadatan sahsu wahajirahu dan kalakuana ia satu wa qasura alaihi aksaru awqami wa qasura jeung sakedeung da saeutik alika satu naon aksaru awqami lawan pirang waktu satu pada kali satu wa eta hada asafiu eta jaru alladzi anu turadu ditolak naon satu banyak lagi sapi Baina muadu masa pengalan mungkin alami kana ulina jinayatun esa dosa. Wakama anak saudara saja seperti yang saya kenal dengan saletik dia itu sabab ngalanggengkeun wa mudah mati jeung teu ngalanggengkeun tafiru esa jadi sobiro. Kabirotan esa dosa gede. Pakadalika tanya seperti tasiru kabirotan bagu mubati ari sapalina terang-terang permenangkeun dia mudawa matiku sabab ngalanggengkeun tasiru eta jadi bagu mubahat pangirotan eta saleutik wa huwa jari ba'dul mubahat Ba'dul mubahat kamu adobati eta seperti ngalanggengkeun alamut ba'atil junuji kana nuturikeun ka kaum junuji wal habasati jeung orang hati wan nadri jeung ningali ilala bim kana ulina itu junuji kabeh ala dawam tepan kana sawasna painau karena saya tunai itu nadri ilala bim mamnuun eta dicegah wa ilamnya pun jeung sanajan teu kabuktian naon asluhu asana ieu nadri mamnuan ada juga iz palau karena gawe kana ieu nadri nabi lala bihim sallallahu alaihi wasallam wa min hadza kubali jeung eta tina sapalena ieu jajaran atau golongan dan eta pilan jaran Allah bu ari ulin bisa transit ku catur painau karena la gaeun lalu bisa transit ubaun eta dimenangkeun walakin muadabatu dia tapi ari ngalanggengkeun alai kana ieu la bu bisa transit makruhatun eta dimakruhkeun karohatan kalawan makruh sedatan banget wa mahmakana jeung sama kabuktian naon al-ghordu anu dimaksud Allah ba eta ulin-ulinan wa taladuda jeung enak-enakan bilahwi ku ulin ieu teh antaranya wa mahmakana al-ghordu bilahwi Allah ba wa taladuda gitu sama kabuktian anu dimaksud kulahwi eta ulinonya enak-enakan
Padalika hari itu. Padalika hari itu. Wa makan al-bardu al-lakma bilahwi. Padalika hari itu lahwi. Innama yubahu eta pagimenangkeun ieu lahwi 5 karana perkara fihi anatapna ieu lahwi min tarwihya qabi buktina ngarereskeun hate nganakeun hate buktina ngarereskeun hate idrohatul qabi karana arereskeun hate mu'alajatun eta nambaan laukana qabi fi ba'di awqati ina sapalina pirang-pirang waktu litan baisa supaya narima hudang naon dawahi pirang-pirang mengajak kana ieu qalbi eta payah tagilunya cuma patas tagilu payah tagilu tuluy katung kua ieu qalbi bisa iria awqati dina sasana pirang-pirang waktu biar didik kudinas dinas tegiat di dunia al-asli seperti kasab buat tijaroti jendagang au fidini di dunia tadi au fidini atau agama kasolati seperti sholat wal qiraati jeung maca Quran. Wasihsanu dzalika fima baina tadhifya sitti wasihsan ya kholi ala khaddi wasihsanu dzalika jeung ari ngitung-ngitung halus atau nepi ngarekan halus kana itu lahwi fima dina perkara bayana tabo nipia jindi anu tep antarana pirang-pirang tikelan dina asisan ya khali eta seperti ngitung-ngitung alus kana karang ailalatnya eta seperti ngitung-ngitung alus kana karang al khadi dina pipi al khadi anatap dina pipi adab na pipi walawis nao abad dalam mengawalakaan naun al-khoelanu pirang-pirang karang lamun ngawalatraan pirang-pirang karang al-wajha kanararai tinu la syawahatu bayakin ngagorengkeun iya khoelan hukana wajha pama akbaha pama karinawan perkara asbah eta ngagorengkeun ieu mah dalika kantu istau abad bayaudu al-husnu kubahan bayaudu atuh balik naon al-husnu halus kubahan kana goreng bisa babia fasfasi ku sabab loba pama kullu hasanin yahsunu akhiruhu pama atu tunte naon kullu hasanin sakur peralus yahsunu eta alus pama tunte naon ku isim Amatun te naon kuluhatan yang sapal keperang alus yasuna eta alus naon kasiruan lobana ya kuluhatan wala jente ay tadi maku emas ada makula wala jente naon kulu mubayin sapul menangkeun yubau tadi menangkeun naon kasiruan lobana ya kulu mubah balik humzu balik roti
mubahun eta dimenangkeun wal istighfar jeung ngalobakeun minutina khubzu haramun eta haram. Pahadzal mubahu ta ari ieu para pamenangkeun kasere mubahati eta saperti sakenap terang-terang perang menangkeun. Pain pun tak mengucap anjeun. Papon ada taisu ngadatangkeun. Naon masa ku hazal kalami runtuyan. Termin. Tempat nusun. Termin. Naon masa ku hazal kalami susunan ieu omongan. Ila annahu kana rasime mubahun eta dimenangkeun tiba di ahwali duna ba'din kalima ta karana naon atlaqta ngamutlakeun anjeun alqaula kana ucapan awalan dina kawitanana bil ibahati kalima ta karana atlaqta palima sana para naon atlak tak ngamutlakeun anjeun alqaula kana ucapan ucapan bi ibahati kana menang kenapa yang menangkeun itlaqul qauli karena ari ngucapkeun ucapan ieu mufassali karena ari ngucapkeun ucapan ieu mufassali di bintik ucapkeun bila kulapan awan naam lapan naam walaupun eta nyelayaan wa qataun jeung salah. Dan gua capa langsung kudu nganyakeun anjeun. Anna hadza kana saepuna islaqul qawafil mufassal. Gua latun eta salah. Li anna islaqo islaq innama yamtanu eta pas dina makna islaq ditafsirin karena bintikan yang sehari mabiji tafsir min ayani mak tinadafiana perkara fi anu etap ni emak anadu ari pemisaran pa amma mak tah anapun ari perkara yang syawal ari mabiji emak pamamacan pun hari perkara yang syar'i mabiji ieu mah mina ahwali al-aridati al-mutasirati bihi min khorijin fala yumna itlaq Mama sana kon hari perkara ya terima biji ya. Mina ahwali buktina terang-terang perintah al-aridoti anu anyar datang al-mutasilati anu patepung di kanasime min khorijin ti luar pala yun palayam nautah etan penyegah yemayan sya'u palayam nautah etan penyegah yemayan sya'u al-itlaqo kana ngamutlakeun ala tarona ningali anjeun eta penyegah yemayan sya'u al-itlaqo kana ngamutlakeun ala tarona ningali anjeun anna kana seurang saya tidak suyana eta ditanya urang saya ani asali tina madu tina masalah madu ahwa nari asa hal eta halal amla atau teu halalun kurana sang ucapan saya
Inau satuna asal halalun eta halal ala itnatin tepan kana mutlak. Manau sarta satuna asal haramun eta haram alal mahruri kanja megering panas dipanaskeun teh. Kanja megering panas. Allazi anu yastabiru menang madarat lagi mahrur di kuya asal. Waidah tuyana jeung ditanya urang saya anya khomri tina Arab. Sama Arab. Kuana tang ucap urang saya. Ina ga khomri haram eta haram. Makna sarta setuna khomri ahilu eta ieu khomri liman pikeun jama gosto anu kabuhulan. Ieu man dilukmatin kuwapan halal ayat roba kana yen minum ieu mana kana khomri. Malam yajir sama ketemangan iman goroha kana khomri. Walakin hiya dengan tabari khomri minayatu inna tinatuna khomri khomrun eta haramun eta haram. Wa inna ma umihat jeung bagi menang tri khomri li ardi hajati karena anyar datang nabutuh. Wal asal ni madu minayatu inna tinatuna asalun eta madu halalun eta halal. Wa inna maharuma jeung pastina haram ieu asal li aridir dorori karena anyar datangna kamadaratan. Wa ma jeung ari perkara yakunu anu kabuktian ieu ma di aridin eta karena anyar datang palayu atapatu saya henteu dilirik naon ira itu ma. Fa inna bai'a karena saya sudah ngajual alun eta halal. Wa yarumu jeung haram ieu be di arid diwukui ku anyar datangna tumiba nabe di waktu nida dina waktu adan yauma jumat apa jumat wanawi jeung pantarna ieu waktu nida dina awari disuk tina terang datang wasi mau jari nguping min jumlah tiap mubahati etap tina saparina jumlah terang perkon menangkeun minayatu innau tina sima usotin eta nguping suara wayyidin anu alus mauzuni wazanan mafhum dipun paham wa inna ma tahrimu jeung pastina ari ngaharamkeun kana sima di aridin eta karena perwanya datang origin anu kaluar an hati qatidati tina hakikat datna sima. Paidan kasyafa tadi menerima terbuka naon agi tutup andalia ibahati tina dalil ngamenangkeun pala nu balik teu merduli kuring diman kajama yukhaliqu anu nyulayaan ieu man ba'da zuhuri dalilina sabada perkadalia wa amma sapi di anapan hari imam sapi palai tak eta lain naon tahrim mogona ina haram keur laguan min mazhabi eta tina mazhab da sapi asan sama sekali. Pokona so jeung eta geus martalakeun saat imam sapi wa qairu sapi birrajuli li jalaki yastahidu anu ngajadikeun ieu rajul kana gona ngajadikeun rajul kana gona sanaatan kana pagawean. Dawan sapi la tajuzu sadatu lapan la tajuzu. La tajuzu temenang naon sadatu nyaksiana ya rajul. Wa zalika jirtula tajuzu sadatu li anau eta karena satu nagona minalahwi eta tina ulin-uliran amak limakrukeun alladzi anu yusyu nyarwa ahilazi albatila kana batal. Paman jasa jamak kita kodau ngajadikeun ieu manu kana gona sunatan kana pagawean kana sakabuktian ieu man mansuban ada nisbatkeun ila sapati kana bodoh wasuku tiu mulati jeung leungitna kancasikaan khairat wa illam yakun jeung sanajan teu kabuktian bener pain yakun muharraman bainatari wa illam yakun jeung sanajan teu kabuktian ieu gona muharraman diharamkeun bayyinat tahrimi kalawan perkara ngaramkeun.
Pain kana kalamun kabuktian ieu man layun sibu eta teman pesen ieu man nafsukan awakna man lamba ekalawan walayu tak jeung datangkeun ieu man lidalika karana itu gona datangkeun dari pangya walayak dijeng datang ieu man di ajli karana arana gona pain nama ya'rifu jeung pastina nyaho ieu man di anu man qadiyat rubu eta terkadang bunga ieu man pada panarika paya taronem tuluy hariring ieu man wa inna ma ya'rifu bi annahu qad yasrugali bayan sarana mo tuluy hariring ieu man biha dina ieu hal nya tingkah lam yuskitah teu ngagugurukeun naon hadza ieu ya taronami muru atau kana kanjat kana man walam yubat ya jeung tengah batakeun ieu ya taronami sahada tau kana nya kana man wasadalla jeung ngalap dalil ieu Syafi'i. Jadi tiap jariatan ini hadis nomor telakeun dua amat alatain dua nasana kabuktian ieu latain. Tujuan liani eta ngalagu ieu latain si bayat si ayat tadi besi si ayat itu ya nah. Pakola jeung ada usaha Yunus subnu abdil aslan. Tapi naroskeun kuring asapnya ka Imam Syafi'i rahimahullah an ibahati ahli Madinah kirang ngamanang ka ahli Madinah listimai kana mukti. Pakola kuring ada usaha asapnya. La lamu teh kuring adan renjana min ulama indazi isafalina pirang-pirang ulama negara Hijaz kariha anu mikang ewa ieu ahad asima kana mukti. Ilama ani ka perkara kana minhu anu mikangewa ya asima kana mungkin illa ma kami perkara kanu kabuktian ieu sina nyemu tina ieu ma dia awas sopi eta pina-pina kang sifat fa amma hidau tah anapa ari tembang atau pina lagu wali keluar atlali jeung nyaritakeun pirang-pirang pasilatan imah wal marobiki jeung pirang-pirang pamondokan watah sinu sauti ya taskeun kana hidayah wa amma di hidau wa zikru asnali zikru marobik watah sinu sauti jeung ngaluskeun sora di alhari asari ku pirang-pirang lagu pirang-pirang siran pamubahun tanya tadi menangkeun wahai tukola jeung sekira ngadauh ieu Syafi'i inau saya pernah hidah lahun eta kaulinan makruhkeun geus nyarwaan ieu lahun al-batila kana batal faqaulu tardauhana Syafi'i lahun lapan lahun sayun al sahih walakinil lahu ya tafarulinan min hayatu inau tinasiyatun lahun eta ulinan layak etan teilah wun diharom min eta haram walakin lahu min eta lahu wina layak etan tei Allah wu diharom min eta haram pala buah hamba sati tahari ulina pirang-pirang urang hati warokku jeung joget daya basa kami lahun eta inunan wakor tanah jeung suka buktian kanjeng Nabi sallallahu yang dulu eta ningali kanjeng Nabi lain kana itulah buah habasah walayak rojeng pemisangnya wakan dan Nabi bukanlah buah habasah balilahu balik tarik liuinan walagu jalagaan layu akidu etam wanita kalau ta'ala gusti Allah ta'ala biku sabab lahu in anak lamun ngamaksud Allah biku ya lahu anau lahu di rumah etam menjawab perkara lah paidatan paidana etam pilih emas paina insana karena saya guna manusia lau wal lopa eta lamun netepkeun pagawean ya insan ala nafsika na awakna insan aya doa kana yen nandang insan ya doa kana insan ala rabbika kana insan ya yaumi jina sapoe marotan nyata martin kalawan 100 balikan pada dari aya doa abatun eta ulinan lapan akan kaya padana etap laut dan abad walayarum jeung garami abad
Wala parang kos nyadaw kalau ta'ala Gusti Allah ta'ala layu akhidukum wa nyiksa karanjin kabeh Allah Gusti Allah. Bilang itu sama belalagaan ti aymanikum dina terang sumpah ranjin kabeh. Faidah tanah tadi mana-mana kabuktian naon zikru ismillahi ta'ala nyaritakeun dengan Allah ta'ala ala syai'is kana hiji perkara. Ala torikia qasam. Min gori aqdin alaihi wala tasminit wa majad makna wala syai'is. Kobarna ini layu akhidus. Faidah tanah tadi mana-mana kabuktian naon zikru ismillahi ta'ala nyaritakeun dengan Allah ta'ala ala syai'is perkara ala torikia qasami. Netepan karena sumpah mirguri aslin tina tekalawan nekanikeun kana ja mirguri aslin tina tewan nekanikeun alai kana kosmi mirguri aslin tina nekanikeun alai kana kosmi wala tasminin jeung teu nguatkeun pamaksudan wal mukhalafati jeung nyelayaan tina kosmi makna sarta kosmi lapai data eta pena eta tina kosmi layu akhodu eta mua disiksa ya pijama berarti apa idakana layu akhodu eta mua disiksa ya pijama di kusabab itu zikru ismillah pakai tak kumaha yu akhodu disiksa ya pijama disingri kusabab singiran warok si jenjonjan kartas bila mana kabuktian nyaritakeun jenengan Allah kana hiji perkara netepan ka kosam tina teu nekanikeun kana kosam teu nguatkeun pamaksudan bahkan nyelaya dina kosam anu kosam eta moal disiksa si jama bitu sama zikru ismillah pakai pasna kumyo kondisi si jama bismi diku sama siran warok jeung joget wa ma qauli diana pun adalah sapi itu siul batila payus batila pahaza ta eta qauluhu la yadulu etan tedukeun ye qauluhu ala iqodi tahrimihi kana neta dekeun haramna ieu hida balau kolak balik dalam mengadawi sapi wa batilun sorian wa ihda batilun eta batal sorian kalawan pertela lamma dalla tenuduhkeun ieu qola balau qola lamma dalla tenuduhkeun ieu qola mana wa batilun ala tarimi kan haram wa inna ma yadullu jeung patenduhkeun ieu qola ala qului kana kosong na ihda anya faedah tidak faedah fal batilu aswari batil ma eta perkara la faidatan ta'ala eta penyeman faqalu rajuli dina kumargi batil tema la faidatan faqalu rajuli atu ari ucapan jelasi liberasi ka awena ieu rajul maka pamana bitu nafsi minki min bitu ngajual kuring nafsi kan awak kuring min si kanjeun wa qauluha jeung ucapan inoah istara itu apa istara itu malik kuring akdun eta akan batal makanan sama kabuktian naon al-qasdu anu dimaksud Allah ba'ata miwinan wal mutayabata jeung ngaluskeun hate ringanangkeun hate ngaluskeun hate wala esa jeung teu ieu qaulur rajul yaro min etaran illa idza qasada di mana-mana ngamaksud ieu rajul bi ieu qaul rajul tadi asam lika kana ngamilikeun naon tolak asam lika kana ngamilikeun tolak al-muhaqqaqon nyatakeun allazi anu mana anyegah naon asar usara minhu tinala ditamlik wa maqalu jana pun aduan sapi makruhun lapan makruhun ayun anzalutan eta ditempatkeun ieu qauluhu makruhun ala ba'di mawabi kana pirang-pirang tempat
allati anu zakartua diceritakeun kuring kana lati laka ka anjeun au yunazzalu tadi au yunazzalu atau ditempatkeun ieu qauluhu qaul makruh ala tanzi kana makruh tanzi Ayeuna wa sapi nasto eta mertelakeun imam sapi ala ibahati la bisa tanzi kana ngamenangkeun ulin kutatur pada kau dia nyerotkeun sapi ani nya wa sapi ani ya kuring aku eta mikanya wa kuring kullala bin kana sampur-sampur uliunan watalu jari ngala kana sapi ya dulu elenukeun ieu tahlil alai kana ieu makruhun kainau karana sapi koel sapi laisa lainau dalika itulah bisa tanji min adati dawid dini eta pina adatna pirang panjang ngaboga agama walau meruati jeung kanjat nikahan aga atuh ari ya dulu ala tanji pada tuari kola laesa ya dulu eta dukeun yaza alat tanzi kana makruh tanzi warodu jadi nolak sapi asyhadata kana nyaksian dia mual babati ku sabab ngalanggengkeun alai kana yela musatron di laya dulu etan tendukeun ya rodu ala tarini kana haram keila musatron di dan bal kon turadu mereka terkadang ditolak naon asyhadatu nyaksian bil akli musabab dahar isuki di pasar wama jeung perkara yukrimu anu ngaruksak ieu emat al mulu'ata kana kanjat nikahan bal yahya katu balik ta'arif minun mubahatun eta dimenangkeun walaisat yang lain iya hiapah minasona ii dawil murwati eta tina sapalina pirang-pirang pagaweana pirang-pirang jalan membegan kanjat nikahan wakon turadu jeung terkadang ditolak naon syahadatul muhtarifi nyaksian eta nyaksiana maksudna nyaksiana jalma anu nyambut gawe bekerja ya nyaksiana jalma nyambut gawe mugawena dia hirpatiku pagawean al-khosisat yang hina. Pasal itu atau ada ngelatana sapi yang dulu eta nukeun ieu takdir ala anawa sapi aroda eta ngamakul sapi dia karoatiku karohas atanzia kana makruh tanzih. Waza jeung ari aroda dia karoha atanzih wa dari hada aldonu eta nyangka edon deui digori kasagi sapi. Min kibari a'immati buktina pirang-pirang imam pirang-pirang agung. Wa in aradu jelamun maksud ieu kibaru a'immah kami atari makana ngaramkeun pamatari perkara karena usirkakeun kuring ka ieu mah hujjatun eta dikeun alain ka itu kibaru a'immah kami. Bayanu hujjah dia qailina ari eta mertarakeun pirang-pirang hujjahna jama anu ngomong kabeh ngucap kabeh ditarimi seni kana haramna nguping. Wajawabi dengan jawab anak tina iya hujajil qailin. Hujajil qailin. Ia tajuk dari hujajil qailin kami dikoli Allah Ta'ala. Wa minan nasi mayyashtarilah wal hadisi. Wa minan nasi jeung eta tina jama-jama man ari jama yashtari anu meuli ieu man. Lah wal hadisi. Lahwal hadisi kana man arjama ya sarmari ieu man lahwa hadisi kana ulin-ulinan carita. Jadi carita ulin-ulinan mah kana ulin-ulinan carita. Qala ngadaus saha Ibnu Mas'udin wal Hasan wa Basri wa Nakhai radhiyallahu anhum. Inna la warisi sadulah wa hadis wa tarilah wa hadis al-gunahu eta laguan. Warawat dengan riwayat sah Aisyah turulana anna nabiyya kana sallam qala eta parantos ngadaukan jeung nabi inna Allah ta'ala satuna Gusti Allah ta'ala harama eta ngaramkeun Allah al-qainata
amat tukang ngalagu. Wa bai'aha jeung kana ngajualna poena. Wa samanaha jeung kana harga ieu poena. Wa ta'limah jeung muruk ka ieu poena, muruk laguna. Istanju jawab kana kudu tuling ucap kuring. Amma poena tu anak dari poena sa muradut saya tadi maksud dia poena. Ajar ya tu eta amat alati anu tuguan ni ngalagu ieu lati liaja rijali pikeun gerang-gerang laki di majlis surbi dina majlis minum arak. Wakoda karena jeung etu geus nyaritakeun kuring anak buana ajnabiyati kana saestuna nalaguna ja alalian dia kusati pikeun perempat. Pamanjang jama yuk mau kualifikasian alain kaman kami naon hafid na putitna romun entahan. Wawum jari ko ilin kabeh layak siduna eta tengah maksud iya ko ilin kabeh dia fitnah tiku fitnah ilama ai kana perkara wali ma madurun dari tegah. Pama guna wajaria kita anapun ari ngalaguna ngalaguan jariah. Pama guna wajaria kita anapun ari ngalaguna amat limalikia pikeun jam Amerika jariah. Pala yutamu ta eta teu dipaham naon sahari muaramna ieu guna wajaria. Teu dipaham min hadal hadis fitri hadis. Bal li gueri malikia balik ta eta meunang pikeun kalian ti jam Amerika jariah. Balik saya menang di kesalian di jangan pelajariah di mau hari nguping kajariah inda adamnya fitnah pilih kata fitnah tidak lima kalau dari perkara ruya andirat kerjana bisa kita sayan makna mingguana ia jariah tadi buktinya ngalaguna dua amat dibayar di ayat kata menetap di ayat salah wa masyara ulah hadis itu anak pan ari meli kaulinan cerita didini ku agama dibalik ku agama istidalan karena nyupri ganti ganti wa amma syira'ulah li hadis bidin istidalan karena nyupri ganti di kuyedin liudillah karena yasarkan isi jama bihi kuya lahwi hadis ansabillahi tina agama Allah bahwa ta'ari siro ulah bi hadis haramun haram manzakan anak pun ari meuli lawi hadis dibaliku agama karena nyupri ganti nikudin yudillah nyetar genjama di sekolah hadis ada lain bahwa haramun mati walaysa an-nizahu fihi walaisa jeung lain naon an-nizamu persulayaan teh ihtilaf persulayaan fi eta menyusir ulami hadis walaisa jeung teu naon kullu gunain sapola laguan badalan eta diri ganti an dini tina agama mustaron perlu dibeli naon bihi badalan eta jadi gaganti anid dini kena agama. Walaysa kullu gunahin badalan eta jadi gaganti. Mustaron tong dibeli di peyedin. Wamudilan jak menyasarkan ansabillah tina agama Allah Ta'ala. Wa jadi sira ulah hadis al-muradu ada maksud di ayat-ayat. Walau Quran jelamun maca isi jama al-Quran akan Quran liyudillah para yang nyasarkan isi jama biku ya Quran asabillah tina agama Allah la kana yakin kabuktian ye Quran ukya diceritakan an ba'di munafikin setiap kali dia munafik kabeh naon anau satuna ba'di munafikin kana eta kawi ba'di munafikin ya ummu etangimaman ya ba'du munafikin annasa kajama-jama walaya faujin tumasa ya ba'du munafikin illa surat abasa
saing kana surat abasa. 5 karena perkara pian kali surat abasa. Mina atabi buktina nyata akan pinangloh. Marza salam. Paham tulingan maksud sa Umar di kotni kana maihana ibak dia menafikin. Waro'a jeung nekankeun Umar fi lauk kana pagayana ba'di munafikin haroman kana haram. 5 karena perkara fi anu tapnya lah. Nah illa buktina nyasarkeun. Fal idlalu bisihri wal gunati awalah bitahrim. Ila illa nyasarkeun diragama. Bisihri kusiran wal gunati jalanban awalah eta sama bitahrimi kana haram. Tanjuk jenggal hujaya ko ilin kami ditolak Allah Ta'ala. Apa min hadal hadis ista'jabuna wa tamhakuna wa la tabkuna wa antum samidun. Apa min hadal hadis nahatah tina ieu caritaan ta'jabuna ngarasa heran aranjeun kami. Watan hakunan jeung seri aranjeun kami wala tabkunan jeung seri aranjeun kami wa antum jari aranjeun kami samiduna ngalagu kami qala ngadawu sa Ibnu Abbas bin Umar wa ari ieu samdu kayak ini asamda wa ari samdu mesti mabum kira samidun al golahu etalaguan bilugoti himyaro kalawan bahasa himyar. Jadi gua samdu bahasa himyar nama gonet. Wari samdu guna kalawan bilugiya temen kalau bahasa himyar. Yakni ngamaksud Ibnu Abbas. As-samda karena samda. Dia nasiran huwa. Jadi ngamaksud Ibnu Abbas as-samda karena samda. Wah, tajuk pana kulut tuling ucap kuring. Yang bagi pantas, naon ayah rumah yang haram, naon adoh kuseri, wa adamu bukai jeung seri. Ayat wendei, be anna ayat tal ayat, tastamil ayat ngurung ieu ayat, alai kana ieu dohku. Pail kira tapi naon inna dalika. Inna dalika saya tuna itu dohku mahsusun. Kapan tadi teh hadis teh Al-Qur'an. Nah tina ieu caritaan Al-Qur'an anjeun heran. Seuri. Peteri. Kalah ngalagu. Gawe hujang ku eta. Jawab kuring ya harus yang bagi ayah rumah Allah wa rumah ayat astamil alaihi. Fa ini ucapkeun naon inna dalika dohu mahsusun tangtukeun bidohi kana yang serikeun ala muslimin Islam kami islamin karena Islamna ieu muslimin kabeh. Pada hari ia, namun diucapkan inna dan kama susun. Pada periodona ayat dondei mahsusuna eri tangtukeun kami di asharim kana pirang-pirang singiran ya muslimin kabeh. Wabona ing delaga muslimin kabeh. Di ma'radi istizai dan tempat pertanyaan guyon dan dia muslimina engkam kabeh. Kama qala seperti ngadawuh Allah Ta'ala. Wasyu'ara wa yatba'uhumul ghawun. Wasyu'ara jari pirang-pirang tukang siran, tukang nyanyi. Yatba'uhum eta turut kasyu'ara kabeh sal ghawun. Jaman sasar kabeh. Jaman turut ka penyanyi orang salasa. Penyanyian aja karuan.
Waroda jeung maksud Allah bihi ku ieu syu'ara'u awas syu'ara'u. Waroda jeung maksud Allah bihi ku ieu asyu'ara'u syu'ara' al-kuffari. Kapirang-pirang tukang singiran si pirang-pirang yang kafir. Wa yadullu jeung nuduhkeun naon dalika itu wasyu'ara'u kana wasyu'ara'. Ala tahrimin nabni sihri kana ngaharamkeun nganabemkeun singiran inasina datin nabni sihri. Wa tajud jeung hujna yaqo ilin kami bima ku perkara awan meriwayatkeun sajabirun jabir anu marwana ana fituna salam qalakan nabi ana kabuktian sa iblis awalaman eta panggeulanna men na ada sanes jama awalaman eta panaman na anu sasambat ieu man wa awalaman jeung panggeulanna man kagonna anu ngalagu ieu man eta kagonna ngalagu kagonna takarung takadut Sebone karung kadut. Pakot jamaah bayanan niyahati wal gunati. Pakot jamaah teh ngumpulkeun ieu iblis. Bayanan niyahati antara samat wal guna ieu laguan. Kuana patajuk kuana tanggung sapring. La jaroma misti. La jumlahna kana henteu misti la jaroma misti kamatusnya seperti yang diistisna minhu tina ieu ma rawa jabirun naon niyahatu Dauda sasambatna Nabi Daud alaihissalam wa niyahatul mudbinina jeung sasambatna jama anu ngalakonan dosa kabeh ala khotoyahum karana pirang-pirang kesalahan atau gorengan karena pirang-pirang kesalahan yang mudibin kabeh maka dalika kaya seperti ustusnia yustasna diistisna naon agona ulalaguan allazi anu yuradu dimaksudi kuya lagi gona naon tahrikus sururi musikeun bunga wal huzni jeung prihatin wasyauqi jeung nyongsrong ayat 7 mau sekira dimenangkeun naon tariku musikeun aya surur bal kamastusnya balika seperti yang diistisna naon guna wajariyatani ngalaguna dua amat yauma yadina poyan lebaran dibayati ayatata dibayati sampai merasa salam wa guna uhunna jeung ngalaguna ieu nisa kabeh kana nisa kabeh indah kudumihi nalika datangna Kanjeng Nabi alaihi salam ngalaguna biqauli kucap biqaulina kucap ieu nisa kabeh tolak al-badu alaina min saniyatil wada'i wa taju jeung gawe hujah ieu qailin kabeh bimaksud perkara rawa ngeuskeun sabu mamatau anu di Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anu saepuna Kanjeng Nabi qala eta ngadawu Kanjeng Nabi maropa'a tepati narikeun saani jamak sawa-sawa kana sorana hadi gunahin kalaguan illa ba'asa aimutu sallallahu Gusti Allah ra'uf ahad syaiton naimi kana dua setan dua alaman kibahi kana takwa na ieu ahad ya dribani bi aqobi ma ala sadri hatta yumsika ya dribani anu ngutus Allah ahad kana dua setan diutus alaman kibahi kana takwa duana ieu ahad ya dribani anu nabuhan ia saya tonain di aku bina ku pirang-pirang keneungna ia saya tonain
ala sodri nabe ala sodri kana dana itu ahad hatta yumsi kada ngakar teren pengen ngakar iya ahad kuana untapuri wa ari iya hadis marofanya munazzalun ayat ditempatkan ala ba'di anwa'il gunai kana sapalina pirang-pirang walalaguan allazi anu qaddamna bismillahin kuring kana yelazi kana wa wajari ba'di anwa'nya guna ba'di anwa'nya guna allazi eta perkara yuhari kurung musikeun yelazi na pabitin hate makana perkara wa anu rieu ma muradu syaitani ada maksud setan para maksud setan minas syahwati bukti syahwat wa dia makhlukina jeung nyongkrong ka makhluk kabeh. Pamaman kana penari perkara yang hari itu anu musikeun ieu ma asyoko kana nyongkrong ila Allah insi Allah awi suruh hatta kana bunga dia indiku lebaran au wudusi kata kana ide au wudusi wali atawa anyar datangna anak au kudunya goibi atawa datangna jaman nyaba pahaza eta hari ieu mayu hariku mayu hariku sawab mayu hariku surur makanya ada saya terima mayu hariku sawab surur ada ya dodu eta malawanan ihaza meroda syaitani yang dimaksud setan bidalil istot ya dari ini kalawan dalil istot kalawan dalil istot dong amat dua wal habasati jeung pirang-pirang orang hamdi wal ahbari jeung pirang-pirang hadis allati anu nakuana desnupia kuringa kana ieu lati ahbar minafaitina kitab sahih fatazwiju fi maudhi'in wahidin nasun fil ibahati fatazwiju atau yang menangkeun fi maudhi'in dan temen pedi nasun eta mertelakeun fil ibahati ngamenangkeun wa man ujari nyegasi alfi maudi ila 1000 tempat mutamilun terima pantos li ta'wil kana ditakwilan takwilan dari tafsiran wa mustamilun terima pantos li kana dilikan tempatkeun wa amapilu jeung anapun amapilu anapun ari pagawean pala takwila ka eta daya takwilan eta naupikeun pihnu ilma karana ari perkara harum anu haram naupi umi gawe kana ieu mah innama yahilu eta pasirala ieu mah di ari di ikroi anyar datangna dipaksa pakot wungkul wa marji ari perkara ubi dimenangkeun naon umi gawe kana mah ya rumah eta haram ieu mah di awarido kusabab pirang-pirang anyar datang kasirotin anu loba hatta nyati malah pirang-pirang niat wal kusudi dan pirang-pirang pamaksudan. Wataju jeung dalem hujjah ieu qailin kabeh di maksud perkara qawa anu mariwayatkeun sa batu lamun patin amir. Marwana anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi kullu syai'in ari sator-sator perkara yalhu an katumwa di wayat kullu syai' ta arnya nabi bahwa ta tari kullu syai batilun eta batal illa ta'dibuhu angin muruk kata akramat jadi belajar illa ta'dibuhu angin belajarna ieu rajul parasau kana kudana rajul waromyuhu jeung manahna ieu rajul di awsiku gondewakna rajul wa umula abatuhu jeung kulituna rajul limroati kaena rajul lain bata eta mah kuana wah taju di mana kuana mudna kamu tak kuring Pakaulu tardawan kanjeng Nabi batilun lapan batilun layan dulu perlukan ye kauluhu ala tarimi kana ngaramkeun daya dulu balik perlukan ye kauluhu ala adamnya faidati kana daya faidah wa qaliyu salamu zalika
anak salahi bin nadri ilal habasati khorijun an hadhihi salasati walaysa biharomin wa qad yusallamu jeung terkadang ditaslimen naon dalika itu batilun ala anak salah yakna tepan kana saestuna tepan kana saestuna katungkul bin nadri kuningali ilal habasati kapteram rahram hamsi orijun etan kaluar an hadis salasati kene tilu walaysa jeung teu ieu salahti biharomin haram bal yulhaqu balik dikiaskeun bal yulhaqu dipilukeun ka aya kias bal yulhaqu balik dipilukeun bil masuri kana diringkas naon gue ru masuri saya diringkas kiasan kana dikiaskeun akoni seperti dawan kanjeng sallam lain apalanya layahilu ta'ala naon dam mumriin detina di zaman muslim Islam illa bihda salasin aing kusabab salah sayjina tilu perkara paino kalau jeung tingkah jual aku eta ditilukeun di kana bihda salasin naon robiun al-qawmat wa khamis marina fakadzalika mula abatum wa atilab fakadzalika seperti salahi bin nadri mula abatum ro'atihi hari ulin-ulinan kawen rajul la faidata eta teu aya faidahna eta lahu pikeun rajul illa taladuda ani anak-anakan wa fihi dalilun ala anna tafarruja wa fihi eta tetepna hadis dalilun ari andukeun ala anna tafarruja kana saestuna ngalap kabungahan dia basat ini di pirang-pirang kebon wasimai aswa peyuri jeung nguping pirang-pirang suara pirang-pirang manuk wa anwa'nya muda abati jeung pirang-pirang warnana pirang-pirang ulin-ulinan para tabuimah buktina perkara yalhu anu katungkul bi koyem masalati la yarumu eta tengaran alaika rajul naon syai'un hiji perkara minha tina ieu anwahnya muda abad wa in jaza jeung sanajan meunang naon waspun nyipatana se diana ulun se batilun eta bata wa tajud jeung hujah ya qailin pame bi qauli Utsman kudawan tina Utsman mata gonna eta lapan mata gonna itu cara ngalagu kuring wala samana itu jeung ngarep-ngarep kuring wala mati itu jeung cara nyaba kuring zakari kana zakar kuring dia mini ulengan atu kuring mundu bayatu dina waktu beat kuring nama beat kuring biha kuya yamini Rasulullah salam palasalan kuana ucap kuring pal yakun atuh kudu kabuktian naon atamani ngarep-ngarep wa masud dakari jeung nyabak dakar biayumna kuleungeun ka haroman eta haram yen kana lamun kabuktian naon haza ieu qauli Utsman dalilah saharimnya guna eta dalil haram teu laguan pamin ayana tati mana ya buku tetap naon anak Utsman saya tidak Utsman lalu karena eta kabuktian Utsman layak ruku eta terenangan ninggal dari Utsman ilal haromat angin kana barang wa tajud jeung dari hujah dia qailin kabeh di qaulin masih lewat Ibnu Mas'ud kalau apa agunang ari lajuan
Yun itu tengah jadikan ia gona ia kuabi ina andi papo anu nape. Wajada jeung namahan sabadum sapalina ulama kamayun gitu apa kamayun gitu. Kamayun gitu sampai ngajadikeun naon alma utai al-baqlah kana sayuran. Warofahu jeung ngamarpukeun. Karena iya al-gona uyun gitu sahabat ila Rasulullah sallam wa yarfa'ahu guairu sahihin etan itu sahih saya etan saya ini sahih kalau ngucap ilin kami wa marojin riwat alat di Umar kain Umar rayoma ta kaum mungrimun anu irom kami. Wabin jeung tepi kaum kami rajulun ari nabi ya sabana anu ngalamu ya rajul. Maqala teh dawu Ibnu Umar. Ala ingat la asma muga ulah maparin muping. La asma muga ulah maparin muping sallallahu Allah lakum karangin kami. Ala ingat la asma mungga ulah maparin muping salong Allah laku maring kami. Wa nabi tingkatan pipi nabi anu nabi kon nabi kuntu bukti kuring maaf di Umar eta sarta Ibnu Umar masih parikin jalan. Pasamnya kulingeti ya Ibnu Umar bima rotaroin kana tarompetna tukangan. Karena trompet dan tukang tawadhu tulinan dari Ibnu Umar Usmai karena turut dari Ibnu Umar di udunnya tepi dari Ibnu Umar cuma adalah tulis pindah ya Ibnu Umar atau mengkol Ibnu Umar anit pariki di jalan malam yaza tulis dari Ibnu Umar ya poin Ibnu Umar ya nabi wa nabi atas mauna nguping anjing dari isi maro taroin atas foto saya ngusap kuring lah gitu. Pak Rojak tulis ngaluarkan Ibnu Umar Usmai karena tulis Ibnu Umar. Bahwa Ibnu Umar. Hakada iya wado'a usbu'ain. Wado'a usbu'ain. So ayat itu ningali kuring Rasulullah SAW. Sona'a nidama Rasulullah. Nidawa Rasulullah. Wakola jina daud sapu dailub nyandin rahimahullah. Al-gona'u adalah guan ruqyatuz zina. Ruqyatuz zina eta jampe zina. Jampe ngarah zina. Ruqyatuz zina eta jampe zina. Waqala yang sahabat ulama al-gona'u adalah guan ro'idun min rawahidiyat fujuri. Gua laluan roh idun eta anu nyupri min rawadi enak kerja min rawadi min rawadi fujuri min rawadi fujuri ina sapalna pirang-pirang anu nyupri kana kalatutan ina sapalna pirang-pirang nyupri kana kalatutan kita kalatut. Wakola dengan saya jidu walayadi yakum kurusian aranjir kami wal gona sarta laguan pain nau karena senang gona yang kusu etang orang yang gona al haya'a kana era orang kana era paya jidu jenamahan dia gona asawat kana sawat wayuh dimu ngarubuhkeun teh ngalengitkeun wayuh dimu teh ngalengitkeun dia gona al muruat kana kajetritan poin nang gona layanubu katanya kena ganti gona anyo komri kena arah wayat alu jeung migawe gona makana perkara ieu pamigawe kana ieu mak naon asta karueur kalau ada perasaan penyanyi tanya tasnya lagu tasnya genre teh karena mabok perkara Hari itu ada tungtung dagang sabu-sabu. Pain kuntum tara membukti aranjen kabeh la budak misti. Pailina pemigawe kabeh. Itu orang mamun anjir arek maragawe.
Padani buhu kang kudu ngajauhkeun aranjeun kanu kana gona anisa abdiran trawe fa inna gona laguan da nyatu zina ngajak kana zina panapulu ini tapuri qaulu bin Mas'ud adawan Ibnu Mas'ud anu yun bitu anifaqo lapayun bitu anifaqo aroda eta ngamaksud Ibnu Mas'ud di poyan yun bitu anifaqo pihak yang mugani dirahapna jamaah ngalagu karena karena saya tunagona pihak mugani yun bitu eta ngajadikeun gona anifaqo kana munafik yun gordu karena ay pamaksud mugani kullu saya gorduhu karena itu maksudnya mugani pada gordu ayu arido eta yang nasongkeun ieu mugani natau kana awakna mugani ala gori kasage mugani sok ngasong-ngasongkeun awak jeung gua yo wayu rawija jeung mayukeun ieu mugani saw kana mugani alai ieu goeriji Walayan kalau jangan dari yang mugani yunafiku eta munafik yang mugani wayatawadalu di asiasian yang mugani lanasi kajama-jama biar gomu suka dasar yakna kami simbona ini dina laguan yang mugani ya lagu yang mugani wadalika ayadon la yujibu tariman wadalika itu qaulu ibnu Mas'ud ya tayun bis anifaqonya kalau Ibnu Mas'ud ada dari lain juga ada dengan dari tariman kangaran. Paina lam sasiabi karena saya sudah memakai pirang-pirang pakaian ajam milat halus. Warukubal khoeli. Jeung tumpah kuda al-muhamlajati. Al-muhamlajati ditarikeun lumpatna. Wasa irohan wa izinati. Jeung sasesana pirang-pirang warna papaes watapafuro jeung kumagungan bil harfi ku kepelakan wal an'ami jeung pirang-pirang ingon-ingon wazarni jeung tatanduran wa goero dalika jeung sendiri lam rukubal khoera yun bitu eta ngajadikeun ieu lam susian khobarna fa inna lam sasyadi yun bitu eta ngajadikeun ieu lam sasyad fil qalbi dina hate annifaqo kana munafik wariyaat jeung riya wala yutlaqu jeung jadi ucapkeun naon al-qaulu ucapan ditahrimi dalika kana haramna itu lam susyan usbaqun kulli dari palaisa as-sababu fi dhuhuri nisafika al-ma'asiyat maka palaisa tunte palaisa tu lain naon as-sababu sabab fi dhuhuri nisafika ina pratana munafik ya komunate al-ma'asiyat eta pirang-pirang maksiat maka pungkul balil mubahatu balik ta ari pirang-pirang perpanjangan allati anu irlati mubahat mawaki nabi wasi eta pirang-pirang tempat tunibana paningal makhluk aksaru etlubak naona ta'siron napakanana walidalika jeung karana itu aksaru ta'siron nazala turun saha Umaru radhiyallahu an parosin tina kuda hamlajin anu tarik tumpatna tak tahu anu tetanakeun Umar pokokna jeung nezeki Umar dan bau kana buntutna paros ya anna Umar istasharo eta ngarasa ieu Umar tina Umar al-quyala kana bumede husni matiyasi karena halus lempangna ieu paros padan nipaku ta ari munafik mina mubahati eta tina sapalina pirang-pirang menangkeun wa amma qaulu Ibnu Umar